kembali dunia beling. Marilah kita ramaikan kembali dunia belingan ini. Geus opat abad teu ka kampung ieu. Sugan teh aya perubahan. Anger we ning rungkad lemur teh. Satahun-tahun itu karasa cikene puasa teh. Ayeuna geus rek puasa deui. Gaskeun deui neangan mangsa ieu mah. Lah. Aduh, ari jalmi soleh, langsung we dijawab ku Gusti. Keur boga duit teh kieu teh. Jol teh mangsa nyampeurkeun. Punten ka dieu sia. Ya naon ah? Mana apal ieu wilayah saha? Wilayah Pak RT. Goblok kakak ngolonyeng. Ya teh wilayah aing, saha nu ngalewat kudu setor heula ka aing. Aturan ti mana ah? Ngaliwat kudu mayar. Aturan Gusti, ngan diatur ku urang sebagai makhlukna. Dia duit. Gaduh ah. Alah. Nyebut tuh boga duit, ari ieu naon? Kulup sampe. Doa tong dicana kita bayar Bang Emok atuh. Bodo amat, rek jang Bang Emok, Bang Diuk, Bang Sila, nu penting mah duit. Tinggal ka ditu. Bekal puasa aya. Lumayan. Coba lamun unggal poe kieu bisa naik haji urang atuh. Ampun Gusti, banyak jadi kieu. Harga diri playboy teh tercoreng, ari ditinggalkeun kawin ku awewe mah. Kudu ngali kembang kitu aing teh. Bikang ngemeh beuki ngeket. Wah, lieur kieu yayi aden teh. Sarabeas, welcome back, ketemu lagi kita. Naon sih riweuh? Wanian kadudungan ngomong gitu. Ditinggalkeun perang ka Rusia teh. Jadi songong. Saha dunungan? Oh, jadi gitu nama mana ka urang. Wah, ini ngelawan ah. Setelan rapi si goblok jaluna. Gagah bikit nyarios teu make bismillah. Hai urang majek deui sa teh. Urang ramaikan dunia perpremanan jeprut teh. Tinggal itu. Ya, hasil sayang. Ah, geus teu hayang, paling aing bagian kasiksa. Resiko anak buah lah. Pan urang mah bos, di mana teuing bos kasiksa. Heueuh hayang ngeunahna wae di dinya mah. Moal, engke mah urang babarengan. Susah senang kita hadapi bersama, oke? Heh, cerita preman jeprut mah geus tamat. Geus teu jalan. Pek we maneh sorangan. Bye. Heh, Talas! Kowe kemana? Aing kan beres nyarita. Kalian kayak Batman.
ulang kia aji pencairan pisan di mah macam-macam cereng dari sana hari aing iraha tuh. Kalau mana aja geus bijil jelema eta hiji geus loba capek tuh. Hidup rasa aji aing mah iraha deui sarua rakyat iya jeung dibeda-beda sagala. Ini naon sih teh bacaan wae. Pokemon di mana maneh? Kira bahagia kitu geus menang bansos. Bawa ieu mah. Bansos beungeut sia siga panglai. Aing rudet sebagai kaperboy ditinggal kawin. Pantes atuh beungeut ciga kulit kanyut kieu uyuhan. Goblok sia teh, lain resolusi kalah ngaledek. Naon maneh hayang solasi? Solusi meureuna, naon tah beungeut maneh hayang dilakban. Maneh boga duit teu? Boga, yeuh. Bikin. Yeuh tukeran we jeung ieu yeuh. Naon ieu? Sama tak apalin. Ieu teh perhatiin mah beungeut teh kasep teh. Bener ya teh aslina. Heueuh, yeuh juk pake. Tuh urang ajarannya. Heueuh sok. Dasar ini mah bodoh. Perhatiin tempel daek ini tipu aing. Ikan ye, rek diajaran. Bener gitu ya teh mata aing kasep. Oh no. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran. Ganja di kasep. Anjing. Para reurih kieu. Rada genaeun aya keset-kesetna. Tapi rada renyem ieu teh. Teuing efek awalna meureun. Bodo amat.